ari ngagugahkeun salaki teh tong ku nafsu. Oh cuy, masalah kita ditajongan hudang teh geus gorang. Boro-boro hayangan hudang berenam piling kalah nu aya ceuk. Ieu ari ngagugahkeun caroge ami semangat berjamaah ka masjid anyar ka mushola engal. Sok kunaon ibu nging ku nafsu komo ku suku tapi gugahkeun ku susu. Iya mau aya we minuman keras tadi saya polisi ditewak narkoba whisky brandy mention KTA KTI sampai miring jadi perpabek PLBM anjing edan di dalam. Ingat jang yang namanya narkoba wa qaliluhu wa katsiruhu haram. Narkoba no, bala-bala yes. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Suaranya mana? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kompak sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah. Sing sarering angkat jaroh ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun. Putra namugi solehkeun rumah tangga harmoniskeun. Rizki namugi jembarkeun milikna mugi agengkeun. Salatullah ala toha. RT 4 bersolawat angkat suara semangat ameh kenging syafaat ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi akhlil badri ya Allah. Yuk ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli. Baca sholawat syifa sing sararehat sadayana urang RT 4 keluarga besar Mushola Al-Muhajirin. Mudah-mudahan ku Allah disehatkan lahir batina, semangat sholat berjamaahna, panyawatna diangkat deui ku Allah, anu nuju teu damang digentos deui ku sehat. Alihi washabihi wasallim. Berkahnya sholawat musibah terangkat, terkabul segala hajat, lahir batin jadi sehat. Diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم لا إله إلا الله لا إله. Tarikan suarana karuat akidah sadayana iman kuat takwa ningkat semangat untuk RT 4. La mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha Muhammadur Rasulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha. Semua baca kalimah thayyibah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam soratna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikorma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Mang ieu dikanatoakeun teu? Hei, dikanatoakeun teu? Entong dikanatoakeun. Eko ditutup tribal angkat. Ami enakeun doakeun heula tukang salona mudah-mudahan sing ka surga. Tong kago ka surgana jeung salon-salona. Mang tong dikanatoakeun pareuma nu kanatoa. Tutup eko tribal angkat. Ibu cek. Nah, tribal angkat sok sakali saeutik deui. Cek. Iya si akang iya tanu rambut bodas. Sanes tadi teu bosen-bosen motoan wae dah. Ti bareng turun tina mobil itu ya. Penyambut utama nomor 1 Mang Rambo rambut bodas. Aduh Haji Iskandar umur-umuran ceramah ka ditu ka dieu kakarek dijemput ku nu kieu. Garageteun tita tadi yang ngaduakeun mudah-mudahan Akang Rambo sing ditampi iman Islamna. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho, sadar, teu kapaksa, araya, ibiru dipengker meni celengeuk kitu beuheung. Astu itu tuh nu dina terlas tuh butuh.
ibu teh teu nyaman eta teh beheung teh nyeri dah. Sok ieu mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak nu ngawalor salam bari ikhlas ku Allah enggal dinasibkeun tiasa arangkat ka Mekah. Hoyong ka Mekah. Gaduh artosna. Daftar acan. Sok ngarimpi we heula. Daripada tengimpi-ngimpi acan. Insyaallah kayang mah ibu ka Mekah. Nu gaduh Mekah ma Allah, nu gaduh Madinah ma Allah, seueur ngadoa. Sering ngadoa kantenan tiap bada sholat ngamparkeun sajadah sujud dina sajadah ibu bada netepan kecelakeun cai soca dugikeun ka base sajadah balas ibu ceurik ngageunggeuk hayang ka mana hayang ka Mekah cenah da kumaha mesin ceurik di artosna teu aya ari ku kayang mah Allah teh bakal ngadangu kana doa ibu insyaallah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib akan datang rezeki dari arah yang tadi duga. Di abdi ge kamari tatangi sasi Agustus umroh sareng abdi mangrek jualan naon eta kopi ceriweuh kaditu awas tong liwat deui atuh lain tidak tadi sok pada ngareneng sareng Mang Rambo di dieu Cinogo. Allahumma sholli wa sallim wa barik. So, buktos ibu muka yang hoyong ka Mekah mah kamari sasi Agustus kamari pisan abdi angkat umroh 47 jalmi sabeus abdi sabeus nu hiji deui 48 jalmi 2 bis nu dicana ku abdi alhamdulillah aya aki-aki ibu aya nini alhamdulillah nini pisan kolot pokona mah. Usia nate ditaros mah sabaraha tahun 85 tahun. Pokona mah di kaos kakian ku abdi mah geuning meuli ka Mekah tiba heula cenah neng haji hoyong ka Mekah tapi mati teu gaduh artos. Kok bisa ka Mekah di mana? Alhamdulillah syariatna cenah budak mah teh nu parawan bungsu ibu ngan tos usiana 35 tahun neme nikah. Nikahna teh berkah pokona mah ngengingkeun aki-aki pisan kolot daripada aki Rambo. Ternyata kolot keneh minantuna daripada si emakna macet teh geuninganan kersaeun da cenah geus kolot usiana leuwih ti emak tapi katinggalina masih keneh muda da orang kaya ternyata pas ditikahkeun eta putra kasih aki eta teh langsung diberangkatkeun umroh didaftarkeun haji bahkan matak tah kitu ibu nasib mah kuat ibu hoyong ka Mekah masuk budak kawinkeun ka aki-aki matak kakek eta we kaki Rambo. Aduh, batur mah di kongkorong teh ku emas ieu mah ku awi. Resep ibu. Aslina lamun taya Ki Rambo suasana moal rame kieu. Pokona mah tepuk tangan buat Ki Rambo. Aduh, ibu. Araya. Resep ningali eta grup Marawis mun ieu tah warna coklat teh sami jeung warna keramik jadi cerah gitu. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha amradatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Amma ba'du tipayun ngahaturkeun nuhun ka panitia acara peringatan
peresmian Musola Al Muhajirin RT 4 RW 5 anu disesepuhan ku Bapak Dr. Randes Haji Sukandar MPDI selaku Ketua DKM Al Hidayah. Iya Ketua Panitia acara peresmian Masjid Al Musola Al Muhajirin. Itu palih ditu aya foto ngebeleg-beg tiung hideung. Muhun ngan teu aya ngaranan ieu aya namian Pak Haji mah licik abdi mah teu di ngaranna. Saha nu nyen balihot? Pokok Pak Haji licik. Pedal dah abdi teh atuh gaduh ngaran atuh. Mun tapi atos tadi taku MC disebatna ge mani Syekh Syekhuna aduh meni karareueung alam dunia. Biasa we teteh manggil abdi mah Nurul Muhibah cuman tungtungna nganggo SH MH SAG. Jadi ulah eleh ku Pak Haji MPDI meni reuteum. Abdi ge sarua ada aya atuh SH MH SAG SH seueur huis. Iya. Iya mah sanes seueur pinuh ieu mah. Ai seueur mah aya keneh nu hideungna, da ieu mah mana nu hideungna. Jadi ieu mah pinuh. Itu abdi teh pilih teu apal ece di wartosan SH seueur huis, MH murudul huis, SAG sarjana alam gaib. Alhamdulillah sukses ieu bangunan Musola Al Muhajirin. Da saeutik deui tah Candi Pageran sok ayeuna ngemut ibu entong diantep kieu Pageran sok ku RT 4 ku warga sadayana teu gaduh artosna kapan eta aya geulang tah porosotkeun geraja rual bisi ka bawa gempa ke. Mending kene dipake nyian musola daripada ka bawa gempa cok. Mun tah atuh cenah dapir aku aya gempa ka dieu mah moal bisi teu aya gempa teu bisi salaki ibu panjang umur cok ponok umur hanya kal geulang teu dijual teh ayeuna mah ke ku salaki dipake mas kawin deui Leuheung lamun teu wawuh awewe nu dikawin ku salaki teh kumaha lamun anu ditikah ku salaki teh awewe na balada euceun nu dina grup WA dari hate mata geurang teh ayeuna we ical tah urang namatkeun Mas Musola Al Muhajirin siap tak kanelah kana Allahumma sholli wa sallim wa barik. Asli nabu daripada ibu ngalegaan bumi daripada ibu ngabangun ayeuna istana mending keneh ngabangun masjid sawai jalmi anu ngabangun masjid di dunia maka ku Allah bakal dipasihan bangunan nanti di surga. Tong waka amin digolangna ge dipake keneh. Lain amin amal heula euceut teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Matak alhamdulillah abdi mah teu gaduh geulang sapertos teteh kabita padahal mah. Sanes teu gaduh ga maksakeun mah ayeuna ge ku Pak Haji Sukandar bakal dipasihan ku panitia. Enjing kanya dipeserkeun kana emas tapi teu kitu da gaduh pasantren tamatkeun matak mending dianggo keneh ngadamel masjid, ngadamel mushola, ngadamel pasantren. Ibu satungtung ieu masjid dieusian terus aya mushola, tuluy ngadoakeun ka ibu ka bapak anu pernah masihan infak sodako ageng alitna tah ibu tos maot teh bakal kapenak pahala eta. Amin ya robbal. Pokokna mah luar biasa sukses ieu mushola kanggo warga RT 4 nu disesepuhan ku panitia ku Pak Haji Sukandar. Tepuk tangan untuk semuanya. Kunaon ibu teu keprok jiga nu keheul ka panitia. Tong fanatik jeung abdi baca. Sakali deui tepuk tangan satu kali. Sakali. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Resep kieu ngaji jeung murid TK teh. Tengah peuting tengah titah keprok teh keprok. Kapan mayoritas nu hadir di dieu jamaah teh 90% TK alias taman kadaluarsa. Mudah-mudahan jamaah sadayana ibu-ibu sinareng bapak-bapak para pamudi sareng para pamu utami panitia acara anu alhamdulillah ka abdi parantos masihan cai meni rupa-rupa.
aya teh kotak, aya susu ultra, aya luwak white kopi, aya gudai, aya larutan penyegar cap kaki 3, aya Pocari Sweat, aya teh pucuk jeung aqua. Hah? Tita jualan abdi ayeuna. Aduh, ibu. Aslina da teh jigana teh meureun ka abdi teh nyangkana teh paus mah nya. Kena-kena abdi ti sisi laut. Asli abdi mah upami ibu bade ka Pangandaran, ka Pantai Batu Karas, ka Pantai Batu Hiu, teruskeun we abdi pasti terangeun nu sanes diparigi. Margi abdi mah ti rorompok teh ka laut teh kirang langkung lah aya 5 kilo mah. Matak abdi mah ka Nyi Roro Kidul teh ka Piua. Alhamdulillah. Moga-moga sadayana warga urang RT 4 RW 5 dina waktos ayeuna dikempelkeun ku panitia hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dikempelkeun dugi ka surga. Ya Robbal niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama dina waktos ayeuna kempelna ibu-ibu sinareng bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat, aparat desa dihadiran ku Jajaka jeung Wanoja dieuyeban ku Duda jeung Rana. Aya Duda nu mana? Oh, aduh, paingan ngadokotan wae. Aduh, musibah, musibah pakuwu di deketan ku Dupet Duda lepet. Aduh ibu, aduh mu orang mana itu si Amang teh? Orang dia aslina sana mina? Ah? Aduh mending kaung, kaung namina Asep. Aduh, alhamdulillah, aduh Mang Asep mudah-mudahan singkeng jodoh deh ya tuh nya. Aduh eta gaya dikucir abdi teh. Kamumut. Mugi-mugi sadaya kadang wargi nu hadir dina ieu wengi aki-aki jeung nini-nini selaku pemain inti dina ngaji anu caralik dina teras bumi, bahkan aya nu dina teras masjid, bahkan aya anu caralik dina luhur kor. Si pamuda jeung pamudi oge sadayana para ulama sareng para kiai ku ngalangkungan ieu acara anu dipolah ku panitia sareng sadaya kadang wargi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Ya Robbal Al-Quran nu jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan tina eta awasan Al-Quran sok dipasieup ku awasan sholawatan anu dibiskalan dituturkeun hempak merbayaksa babarengan. Mudah-mudahan tina eta awasan sholawatan janten kaberkahan keur urang selaku insan di dunia pinuh ku kabagjaan sareng kabahagiaan. Mudah-mudahan urang RT 4 sadina warga nu hadir dina ieu patempatan nanti di akhirat ku Kangjeng Nabi babarengan di syafaatan. Ya Robbal Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rengse awasan Al-Quran sareng sholawatan dirembay ku ayana sambutan petugasna ti atas nami kapanitiaan sareng ti atas nami kapamarentahan. Rengse sambutan dirajengkeun kana acara nu pokok pisan buktosna dakwah keagamaan anu disangkut pautkeun sareng peringatan syukuran mushola al-muhajirin nu aya di RT 4 RW 5 dihadiran ku sadana warga nu aya di ieu patempatan. Rengse awasan Al-Quran sareng sambutan dilajengkeun kana acara nu pokok pisan buktosna ieu acara anu pokok pisan dilebetan ku hiji mubalighah ti Pangandaran anu urang dieu mah tangtos sapali aya nu geus apal ngaran, sapali aya nu encan apal ngaran. Keur nu acan apal ngaran ma insyaallah ku abdi ayeuna rek diwartosan bisi timbul panasaran saha ngaran eta nu ti Pangandaran yen ieu teh ai aah putrana Pak Haji Burhan. Sok sanajan awakna tepikeun ka ayeuna encan wae ngajangku. Tapi lamun disidik-sidik ternyata ieu mubalighah ka cida geulis pi. Loba para pamuda jeung duda urang dieu anu panasa. Aki-aki seueur nu kaedanan malah bapak kepala desa kasaingan. Abdi langsung ngesang tadi pakuwu keur samutan. Eta abdi tara-tara kudu samutan disebut mutiara.
Abdi teh jadi curiga. Apa ada udang di balik batu. Aduh, hatur nuhun Paku. Ka abdi tos nyebat mutiara, berarti Paku adalah matahari dunia. Aduh, Ibu. Siap? Ya teh bingung atuh da tos jam 11:30. Wios. Wios siap dugikeun ka jam 1. Nu pali dieu ece Wios dugikeun ka jam 2. Siap tepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Apa ku? Ibu-ibu orang RT 4 mah jeung RW 5 siap tepikeun ka subuh ngaji. Berarti ibu-ibu orang dieu mah kabeh ge ahli ngawadul. Wadul. Daek ngaji tepikeun ka subuh. Nu dipihormat kersana pengatur acara TTMC. Nu dipihormat panitia penyelenggara peresmian masjid kersana Bapak Haji Sukandar kali Ibu. Alhamdulillah abdi name meni bingung sagala disuguhan ece. Malah dina meja teh meni barak aya jeruk aya anggur dipelongkeun we. Abdi teh salares nama dapat tuangan mata tiasa dibobohong hayang anggur. Ngan abdi rek metik rek ngahuap inget ka salaki. Keresekan we Pak Haji. Nu dipihormat guru abdi, senior abdi. Masya Allah ditiasa ditepangkeun dina ieu wengi kersana Bapak Majelis Ulama Kecamatan Panumangan. Kersana Kang Haji Muhammad Nurdin. Ieu teh Sekretaris Umum Hamida Pusat. Abdi mah di Miftaul Huda sakedap, tapi alhamdulillah upami cita-cita mah abdi teh bakal eleh we Pak Haji Sukandar oge. Cita-cita abdi sugan we laksana doa ti sadayana nu saroleh ibu-ibu sadayana abdi hoyong jadi presiden. Amin tuh. Pokokna mah tadi abdi teh tos badami sareng Pak Haji ayeuna teh bade majudan pilpres urang nyaralon yuk cenah teh. Pak Haji jadi presiden abdi wakilna. Engke lamun urang geus jaradi urang janji pokokna mah Mang Asep eta Rambo. Urang diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan. Bapak Majelis Ulama desa naon ieu teh? Jayagiri. Alhamdulillah pokokna mah ieu kasepuhan sadayana para ulama, para kiai doakeun mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana. Sekalipun ibu ngabangun mushola al muhajirin taya kiai mah bakal keung di dieu aya masjid aya mushola aya lembaga tapi taya nu ngawurukna taya ajengana bakal keung sedengkeun urang masih keneh priyogi ku ilmu agama sabab salat haji umroh ibadah nu sanesna ditampi ku Allah lamun dibarengan jeung ilmuna ilmu bakal aya ti mana aya nu ngawurukna saha nu ngawurukna ajengan kiai ulama makana doakeun para ulama teh sing sarehat sadayana paranjang yuswa sadayana amin. Daripada kiai ulama ngantunkeun ti payun yos Mang Asep we heula lah. Ka Mang Asep deui. Aduh, kapan ibu ari ulama teh pewaris para nabi. Al ulama warasatul ambiya, ulama itu pewaris para nabi. Beda sareng hansip. Ari hansip mah al hansipu warasatul abriya. Hansip mah pewaris para abri. Abri nage abri terkutuk. Dah hansip mah baju nage teroreng-roreng polos wae. Nu dipihormat aparatur pemerintah baik sipil atau militer ti tong dugi ka Lebak, wabil khusus Bapak Kapolsek panginten teh anu mewakilina Bapak Babinsa. Pokokna mah sadayana wabil khusus deui anu gaduh Desa Jayagiri, Bapak Kepala Desa muda Masya Allah sareng tetehna. Ieu teteh nu muda nu tua. Doakeun mudah-mudahan Paku sanes waktos mah mudah-mudahan Paku teh sing janten camat amin. Amin atuh. Ke geus jadi camat mudah-mudahan sing jadi bupati. Geus jadi bupati mudah-mudahan sing jadi gubernur. Geus jadi gubernur mudah-mudahan Paku sing jadi presiden. Nah kitunya Paku engke presidenna dua we lah sareng Pak Haji Sukandar. Jamaah sadayana hilap Pak RT aya Pak RT. Nu mana Pak RT?
Oh, nagang kopi. Sok Pak RT atuh ka dia menampakkan diri. Oh, eta lah. Atuh tong nyumput. Ari Pak RT teh jalmi jurig. Kapan Ari jalmi mah Pak RT lamun ngaji teh kudu kaciri. Dan nutara kaciri mah jur. Jadi lamun Pak RT ngajina teu kaciri berarti RT teh nyumput. Oco astagfirullah. Tah Pak RT tah grup marawis tah. Nu nyebut jurig ka Pak RT. Nuhun Pak RT nya eta kumis rada diurus meusan. Tuh tingali Bapak Majelis Ulama Desa, duh keur makasep kumis rapi. Kudu kitu kumis tento ngamai juga jembatan leho. Kapan sunat ngurus kumis teh. Ieu mah tuh kumis panjang, meser channel amok-amokan ke tukang channel. Mahal meuli channel bari eueuh bukuran, pugu bukur nanyarang sangna kumis. Bapak RT nu tara era tatalete ari RT teh singkatan tina rukun tetangga inti nama lah RT teh ripuh terus. Nya RT nya sok kurang masuk katempluhan warga, sok katempluhan ku masyarakat. Ketika datang bantuan BLT, PRT katempuhan ka ditu ngabagi, aya nu teu kabagi, nu teu kabere, warga teh taranya salahkeun nu di luhur, RT nu disalahkeun. Makana doakeun ta PRT teh mudah-mudahan husnul khotimah. Ye. Astagfirullah. Abdi mah teu salah ngaduakeun da. RT bade maot, abdi ge bade maot, ece bade maot, Mang Asep rek maot sok. Da paku ge sami ieu mah jelema di alam dunia mah sementara hirup teh ada kehidupan yang abadi nanti di akhir setelah kita mati. Ulah ayeuna ece teh mau pohokeun kana maot, ulah sombong ayeuna betah di alam dunia. Buat teuing enjing ibu teh maot, beuteung Mang Asep ti heula maot. Abdi nu paneuri gitu atau sabalikna abdi nu ti pengker RT nu ti payun. Orang kaya mati orang miskin, raja-raja rakyat biasa. Pak RT, Mang Asep, Pak RW, Ece Titin, Ece Eis, Pak Kuwu, Pak Kiai, pupus kaki kiai mah atuh sampai ece mah mati kaki kiai geureuy. Ya ai kaki kiai mah pupus itu kapan beda-beda ce lamun tukang gapleh modar. So aya keneh tukang gapleh di dieu. Mana jelemana? Wah, tere modar tah. Ye, acok. Atuh ya mengkuasa ku ece intip di pos kamling anu gaplek mah di mana ngariung teh ece plak modar bola genep kacekek tara aya sugana gaplek plak sing panjang umur matak nu gaplek mah mod kiai pup jeger pak nu ngusep nyungsep aya kene dia sok ngusep aya kaciri Pak RT nusok ngusep mada punuk lagi hidung aja. Da kieu wae. Ayeuna mah geus bete eureunana ngusep lah. Yo ayeuna mah geus boga mushola anyar. Piraku atuh eleh ayeuna ku bedug jeung ku kohkol. Da di mana-mana ge Pak Haji Sukandar da yakin kana berjamaah mah di tiap masjid dia disiplin. Komo di dieu mah alhamdulillah. Dur waktu lohor bedug geus di masjid. Dur waktu asar kohkol geus ditajug. Aduh cek kohkol jeung cek bedug teh bye-bye RT. Da kohkol jeung bedug mereka surga. Da sok berjamaah. Aduh RT na ka mana keur nguseup. Aduh tong dikaprokan watir. Da lain japati. Bapak Sohi Wasalim Mabarik cicing Pak RT aduh eraeun Pak RT. Aduh kapan aya Pak RT mah hiji-hijina masyarakat anu sok caket jeung aparat teh iwati ka sareng ka Bapak R makana kade omat ka Pak RT oge ka Pak RW ulah hare-hare masyarakat ajakan hade. Jadi anu kudu pangheulana ngajak hade teh saha? RT sareng Bapak R
Hayu ngaji ji hayu ulah ditepakan cicing. Esoknya nyahoanan keheula meniriwan. Aduh aslina tepakan teh mun ikut ngerencen asa diudag-udag anjing edan. Ya teh bingung tepakan teh marawis lain hadroh lain sudah. Tak untung sakia gaya kahayang. Duh ibu alhamdulillah muhun biasa nama nu nempakan marawis teh remaja ieu mah remako. Jeung rematiknya raromeheun aya. Alhamdulillah. Hayu ngaji ji hayu ngaji kawajiban berang peting ulah lali. Hayu ngaji ji hayu ngaji kolot budak boh awewe boh ajakan tatangga rejeng baba turan indit baba rengan dararat tangka pangajian balikan deui omat KPR oge kapa ulah hare-hare masyarakat ajakan hade hayu ngaji ji hayu ngaji euy sok tong kalah olohok atuh euy kitu. Sok dah bingung atuh da mangasep ke Cilogo tita tadi bari teu nyora. Sok bareng. Oi, hayu ngaji ji hayu ngaji. Tah, awas nu teu nyora nyeri huntu, Cok. Mak, bapak, omat ulah rek pokok daek ngaji sangkan teu bodoh ujang nyai omat ulah rek lali daek ngaji sangkan menang pangarti sing saha jalma emak kompak mak sing saha jalma ibadah teh jeung elmuna mangka amalna teu ditarima ku geus mamaan wae atuh. Wayak kieu gogorowokan ka Inung. Teu ditarima ku Gusti Allah, teu ditarima ma hayu ngaji ji hayu ngaji. Wah, sanes ieu bapak-bapak nu paling dia teh harirup henteu. Pak, bapak teh kalah olohok wae geuning. Aduh, tuh nu belah ditu ge ada bapak-bapak teh kalah marelong. Nyora langka. Abdi mah sok matak bingung ningali lalaki teh, Ceu. Disebut ayeuna hirup teu nyora. Disebut ceng-celengan da arusik. Manya ceng-celengan arudud. Sok geura urang bandingkeun sora awewe jeung lalaki. Ibu palih dia Ceu. Aya repeh bapak. Oh, Gusti kalah ngagerem. Alabatan jin. Bapak. Matak punten Pak Haji Sukanari para panitia bangga pokoknya mah penting ayeuna rame suasana diramekeun teh lolobana mah lain ku bapak-bapak tapi ku awe. Oh kece berapa persen banding anana nu angkat ngaji ka dieu ayeuna nu hadir lolobana lalaki awewe. Awewe nu garaneng dina pangajian. Nu rariweuh ku pakaian. Oh geura tingali grup eta ge tah marawis ulah naon nu kina teh narapel. Aduh. Resep ningali lagi juga budak TK. Jika budak TK nurek disamenkeun geuning. Aduh, aya kamonesan. Ingat baheula ning, aya rek samenan keur leutik, dangdan ti asara keneh itu sagala diterapkeun. Percis juga kieu. Mohon rek baheula mah musola ge tancan ala greng kieu, tapi nu ka masjid anu ka musola teh saremangat, Bu.
sok ayeuna rek salat maghrib ti asar keneh teh ibu keur aralit keneh mah baheula kajen teuing mushola reyon kajen teuing tajuk reyon tapi rame belaan teu marani teh ta sakola SD teh langsung ka mushola mukena ge lain baheula mah can aya mukena netepan teh geuning ceuk urang baheula mah ku samping ditalikeun ka nu kieu ye tah beres salat teh lain ditilepan nyarieun babangkongan teh pabenyeng-benyeng jeung baladna pernah kaalaman teu nya tuluy maca Al-Qur'an teh diwuruk ku kiai teh nyang hareupan damar cempor ngebul geuning irung teh haridung masyaallah tapi sugan aya anu kosong mushola jeung masjid teu tapi ayeuna masjid pabadag-badag masjid paagreng-agreng ari nu ngeusian pasaeutik-saeutik betul jadi nu hese mah ceuh lain nyieun masjidna nu hese mah lain ngabangun masjidna nu hese mah ngeusian masjid lainana nah geuning jig-jig ka salaki batur di abdi manana teh salaki biodah keur nguruskeun masjid sing bener gerak aduh kalah kayak baju seragam gerak sing bener ngajawab teh yeuh nu hese mah lain nyeun masjidna nu hese sanes ngabangun masjidna ibu bapak nu hese mah ngeusian masjid tak kitu tuh para pamuda abdi bangga ayeuna aya para pamuda di jero masjid tapi abdi tidak merasa bangga kalau seandainya para pemuda ayeuna ngiring pangaji. Oh kayana ibu ya kompak nu hadir bapak-bapak jeung para pemuda jumlah aya meureun 100 urang nah tapi apakah nanti di musoal muhajirin dur waktu subuh rek aya nu berjamaah bapak-bapak sakieu? Aya moal. Hayu cenah urang berjamaah geus kamari meuli nyeun eta masjid merek kenteng emang kenteng nu berjamaah. Mang ayo orang ke masjid geus nyumang keramik astagfirullah. Awas Kang syukuran ayeuna masjid anyar tapi hakikatna urang sing bisa syukuran ka Gusti Allah kana diri panca indra urang nu dibikeun ku Allah betul. Dibere sehat ibu bisa nyeun masjid, akang dibere rezeki bisa ngabangun masjid, bisa sodago bisa nyumbang ka masjid, tapi mohon maaf jangan balaga tong sombong ka Allah. Ari dibere kuat jeung gagah, dibere ayeuna kakuatan jeung cager teu dipake syukur ka Allah. Boga suku tong dicicingkeun dieu mah lengkahkeun ka mas. Boga suku ka hade euceu akang tong dilengkahkeun kana lain lengkahkeun suku. Boga boga leungeun tong dicabakeun kana lain cabakeun leungeun. Gaduh soca tong ditingalikeun kana lain tingalieun. Gaduh lame ece tong diobrolkeun kana lain piobroleun. Ayeuna biwir ieu mah ari ngagosip menikat aduh kana kagorengan batur mah nu teu apal di bejaan nu leutik digede-gede nu eueuh dicokelan di teangan sementara kagorengan sorangan kasalahan pribadi boro-boro ditobatan di rumah sakeun ge hanteu sok aya nu kitu aduh itu keprok da rumah sa meureun matak ayeuna mah tong salah jeung tong ayeuna ibu aneh biasa ayeuna mah ari kana kagorengan batur mah leutik ge meuni hayang apal kana kasalahan sorangan mah hiji ge komo loba sok mung ditobatan teu dirumasakeun bahasa paribahasa mengatakan siram leutik jauh ka ciri sementara gajah depak bari badag dina bibir mata sorangan henteu teu mungkin piraku gajah depak dina bibir mata teu kaciri eta mah teu mung cek sok kade ece jurungkeun salaki yeuh nyaah menang hese capek salaki ece hayuh ka dieu yeuh babantu nyieun naon mushola al-muha ketika geus tamat nyeun mushola na pedahal cager mang hayu urang ka mushola aduh nyeri tuur mang hayu urang ngusup teh heula dagoan kade teh engke mah ulah diarajak ngusup diajak ka masjid berjamaah sok yakin Pak RT moal kosi mancing bakal barokah datang talauk oge ku disiplin sholat awal waktu berjamaah di mas di muso mengpeng Pak RT hirup ajakan warga sinadaikeun init berjamaah ka muso lah kamas da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhirna masuk dianterkeun dibawa ka makam ece ye piraku nu pae digolerkeun sanes sih ece teh ieu teh da ngajawabna teh bener wae lain salah wae kaliru
Ari salah wae mah mutlak teu bener, ari kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud gitu. Bu, Ibu, panangan kepatkeun ka masjid suku lengkahkeun ka masjid. Soca tingalikeun kana Al-Qur'an nu aya di masjid. Lamekna bacakeun lisan urang kaluarkeun eta ibu kalimat-kalimat Al-Qur'an bacakeun di masjid, di muso. Duh, pantes reang Pak RT jeung incuna Yasin. Wal Qur'anil Hakim saha eta RT cenah aduh di mushola Muhajirin keur tadarus efek dengan 3 poe. Awas para pamuda, tong garagah, tong sombong, ku gagah jeung ku kuat, ku ayeuna ngangkat barbel besi kaduga jogging nepi futsal mampu, tapi kunaon jelema loba ayeuna nu ka masjid pedangan ukur ngangkatkeun pandangan 2, Allahu Akbar, lohor 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2, seueur keneh nu teu kaduga betul. Ari ngusup mah jauh lengkah suku mampu. Nah ari ka masjid suku dilengkahkeun ngadak-ngadak lumpuh. Aya nu kitu aya. Itu bade ka mana Akang bade uih? Sok eta bade uih Jung atuh Jung. Sok si Jung engat. Bade uih mamanga mudah-mudahan sing dipegat jurig. Aduh bade ngusup. Sok ngusup eta deui. Oh, balan Pak RT. Wah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Aduh, alhamdulillah syukuran ayeuna peresmian Masjid Al Muhajirin teh geuninganan teu ku hiburan da teu etis atuh ece piraku nyukuran syukuran masjid ku hibu. Lamun ku pongdut, sok aya di lemur ieu pongdut. Naon ari pongdut teh? Sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut cok. Ruas mah tadi mah abdi ningali panggung mun jangkung teuing. Ret ka tukang rek ka hareup dina panggung teh asa di kanang eme. Seueur jujukutan. Alhamdulillah ieu Pak Haji Sukandar nu saya kemang. Aduh kabita abdi rek dicanak we. Kah? Nu Pak RT awas Pak RT. Apa kok nama ieu rek dibekal Pak RT? Ibu, yuk di masjid awas para pemuda. Ayeuna mah mushola tong ku aki-aki wae nu berjamaah teh pemain inti sameruk ari masjid mushola teh markas aki-aki. Tah sakedap deui bade mayunan bulan Ramadan kemah ku para pemuda sok jang piraku aduh ari awak gagah leungeun kencak atuh ditato lah ari diudag soang leweh. Sok bahasa anjing. Leuheung lamun nyebut anjing teh ngajak salat berjamaah. Tah juga kamari Jagger abdi bade ceramah ka ditu tuh ka daerah mana itu teh pokona mah Sukabumi Banten ka ditu ujung kulon. Eta pas di pom bensin di SPBU aya Jagger tiluan marake tato. Aduh katatona teh gambar kalabang. Bohongna teh make kongkorong tali sapatu. Sugan teh emas. Ya mah tali sapatu aco. Eta bahasana teh anjing cenah salat heula. Cek balada teh di mana anjing? Nya di masjid atuh anjing. Aduh eta Jagger aja unyang anjing bari ngajak salat tapi leuheungna kitu nama. Aduh cenah wudu heula anjing. Aduh berjamaah eta Jagger nu 3, Jagger nu hiji jadi makmum, dua jadi makmum, nu hiji jadi imam. Ari pas ayeuna Jagger imam uluk salam, Jagger makmum duadana milu uluk salam. Ngan pabaliut aja nu hiji ngalieu ka kenca, nu hiji ngalieu ka katuhu. Jadi Pak Prok tempo. Pas assalamualaikum cek nu saurang deui teh melong anjing. Ok jang mending kene ka masjid. Ieu mah aya we minuman keras tah bisa aya polisi ditewak, narkoba, whisky, brandy, mansion, KTA, KTI, topi miring, Jennifer, PLBK, PLBM, pelanying edan di dalahar. Ingat jang yang namanya narkoba wa qaliluhu wa kasiru haram. Narkoba no, bala-bala yes. Sing kompak ce narkoba bala-bala, yes. Oplosan, no. Kokosan, yes. Tawuran, no. Ta'aruf, yes. Tarik jablay, no. Janda, yes. Aduh eta Pak RT milu yes gerak. Janda yes. Aduh Pak RT sok atuh ka ditu tatangga aya di abdi opat ya Kak. Menikat HD merek nage aya nu tipe KTP kolot tapi pulen. Aya janda di abdi mah anu merekna Kijang Panter kaki panjang pantat muter. Aya deui nu merek tos hiba tos hidung bau deui.
sholli wa sallim wa barik. Yuk ibu ngan kahada ieu para pamuda komo ayeuna rek mayunan bulan Rajab, bulan Syaban sakedap deui bulan naon? Ramadan kadeta ulah ku aki-aki nu ngumumkeun ayeuna imsak jeung sahur teh karareueung. Ayeuna mah masjid geus agreng pokal ulah nu peot tuh pamuda nu cangker. Ieu mah keketrok da makhluk metik nu berjalan tidak bergigi. Rajan aya huntu karik tilu bari geus alunger. Atuh geura ece mik kalah ditiupan. Assalamualaikum. Aduh, ari masjid musola ada ari pokal peot. Assalamualaikum. Wala sadelek sadaya nguningakeun ieu waos kantun tilu. Ieu waos kantun tilu. Paur. Ceca. Oca teh. Lamun oca nguping suara nu kitu di masjid hayang nyaring atawa keung. Sok, engke mah ku para pamuda siap pamuda? Oh, muncul pamuda nu jag-jag mah waktos tabuh tilu. Sahur jelas. Oh, aki-aki metik huntu karik tilu bari geus unger ece. Antara hidup dan mati eta huntu teh. Balik ka imah sahur musibah ku sinini dibere ulen teuas. Ulen gaaleun atuh kuat kene ulen daripada huntu. Ngegel ulen beletrak huntu nu tilu kabeh nepelna ulen. Teu tulus si abah sahur balik deui ka masjid da kaburu imsak. Keketrok deui ngumumkeun imsakna sepikeun. Assalamualaikum. Ceurik si abah yang ceurikan huntu. Wala sadelek kumalgi waos palantosep. Kumalgi waos palantosep. Nyingsat. Ada bisi ngompol. Batur mah imsak ieu mah nyingsat. Oca. Ya sing semangat nyieun masjid teh, ulah semangat nyieun tapi sing semangat ngeusian masjid. Mapai jalan ngajugjug ka hiji masjid. Kapan kan nguruskeun masjid ajeng jiga lemur. Kapan kita kecicing di lemur. Mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Sok Pak RT nguseup da teu capek di jalan teh nya. Daya maksud hayang naon? Hayang lauk. Yuh ka masjid oge urang teh aya maksud rek salat berjamaah supaya hirup barokah. Sabaraha pahalana 27 derajat. Ibu. Oh sok salaki ibu ka masjid? Jawab. Tari salaki ibu lamun ka masjid sok sumanget init sumanget balik. Kang, Pak RT ari Pak RT lamun ka masjid sok sumanget initna sumanget balikna. Sumanget balik alus mending kena sumanget balik daripada teu balik-balik di masjid. Mapai jalan satapak ngajugjug. Sok bantuan ce teu karasa capena sabab aya pamaksudan. Hujan angin dore-dore gelap ukur payung nu ngiuhan. Najan poek bari leueur teu paduli kajen teuing. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon. Rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon. Salat nu lain masjid salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 27 derajatna ganjaran tinu kawasa. Pemah ulah diakhirkeun. Naon ulah diakhirkeun? Pemah ulah ditinggalkeun naon? Sabab tinggal kewajiban menangna lain ganjaran. Sawarga teu tinekanan neraka nu karandapan. Naudzubillahi min. Makana para kiai para ulama sok mepelingan eling-eling dulur ibadah ulah
berang peting ulah bisi nakaburu sok gerak tepakan ku tepakan eta sok ulah di gigiwing wae eling eling dulur ibadah ulah campole berang peting ulah bisi nakaburu bisi nakaburu pae sholatullah sadayana Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin horeng maut ngado borosok sok datang na merenya kok ngageretek tempo ngageretek taya tempo sholatullah angkat suara semangat sholawat RT 4 sing barokah kurang sadayana di pasian istiqomah dina ibadah di pasian syafaat engke di yaumul qiyamah bila taya berang taya raja tuluy di mana ajal gesumping temenang tempo naking temenang tempo anaking sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin billah ala yasin habibillah oh ece salaki elingan pepelingan ulah lali ibadah siang jeng wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ngagosokan batu sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah sok aki ulah wakawaung inget kana udud jeung kana ngopi tapi urang ulah lali ibadah siang jeung wengi ngabdi ka Gusti Nu Maha Suci lain nyaram abdi udud aya nu keur udud aya tah geuning eta sok RTG tidak tadi udud cicing teh tong dipareuman jangan jadi kusek-kusek atuh panjang keneh lebar sok capit ku curug kenyot sing erep udud RT lebar da teu ngarugikeun ka abdi sok nu keur udud tong kalah dipareuman udud akang nu meuli akang nu ngenyot akang nu kabesekan nu mengek akang nu TBC nu gering nu pae Ibu, hei ari salaki ibu sok arudud tara. Cik jujur mumpung araya ya para tersangka. Lamun ibu ningali salaki udud wae rudet henteu? Tah Kang. Ibu lamun ningali salaki udud wae sunel henteu? Sok ku aja osok dicarek supaya salaki tong udud wae. Osok sok ngagugu. Sok ngawaro. Sok eureun ududna. Tah geus tong dicarek deui. Bisi kealaman ku abdi cek nyeri hate tepikeun ka ayeuna salaki dicarek udud maksudnya karunya bisi gering entong udud wae atulah kumaha bari molotot nemalna paduli teuing tong loba omong nu udud teu udud ge angeureup paeh ieu bedus matak tabisi salaki ece ngajawab kitu geus ayeuna mah tong dicaram deui antapkeun sing tuluy udud sapaeh hampura kan udud hampura Halo wasallim babarik cik kang atuh waktuna berjamaah mah celengkeung aya nada dering ti masjid Allah hakikatna nu manggil kunaon ayeuna mah manikalah ku nada dering tina HP
Sok akang keur macul mawa HP disampaikan dina baju rebig dina saung akang keur macul tungkul kirining HP disadap pacul dibalangkeun pabinian diacak-acak leungeun kotor ayeuna diserebetkeun kana baju rebigna ini ka saung melaan HP bisi kaburu pareum datang ka saung HP pareum ternyata panggilan tak terjawab belaan eueuh pulsa nganyuk heula tuluy ditelepon kembali tah kana HP mah kitu. Coba ayeuna da mah gararaul atuh da boro-boro ngora barudak pamuda ayeuna mah nu budak leutik aki-aki ayeuna mah nini barugeun HP. Mata ayeuna mah barugeun grup di mana-mana ge. Nini ge ningkah grup Roni rombongan nini. Nyarian grup ayeuna mah grup Rocky rombongan aki-aki dipimpin teh ku Aki Asep. Aduh udah tinggal kita tadi ke HP telesot aja. Oh, ya ayeuna mah sok cager ayeuna mah pase ayeuna mah keur kieu ya. Barudak ayeuna mah jengkolot ayeuna pase ari ngapalkeun ilmu tajwid banyak yang gagal, tapi ayeuna kana TikTok banyak yang hafal. Betul? Sok ayeuna gerageus aya HP, kana HP katungkul. HP ayeuna rada poho kana lato-lato ayeuna mah. Bu, ibu, ya ibu teh engke lamun maot mah ku anak teh moal dianterkeun ku HP. Tapi anger ku doana anak anu sok. Paloba ayeuna budak nyaho HP maca Quran teh bisa ibu engke maot ku sanu rek pamacakeun Quran anger anak nu bakal nganterkeun maca doa anu malatas tepikeun ka akhirat mah eta. Apabila anak manusia telah pergi ke alam baka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 yang pertama sodakoh. Nah sodakoh ibu ngadamel masjid singkap penak engke di akhirat. Keduanya ilmu yang berguna untuk sesamanya. Yang ketiga doa anak yang soleh yang kan dapat meringankan dosa. Tingali papa kapolsek, wakil ti kapolsek, bapak binsa. Iya ibu jadi tentara, jadi polisi, tapi pinter maca Al-Quran. Ulah juga tatangga di abdi, boga budak jadi tentara jeung jadi polisi. Ku inung bapana teu pernah di kapasantrenkeun, teu pernah di kapaudkeun, teu pernah di kamadrasah diniahkeun. Bapana keur engkak-engkakan sakarat kabeh kalah marawa pistol. Manggil tatangana saudara-saudara. Bapak abdi keur sakarat wayahna pangmacakeun Quran. Mun tadi pangmacakeun Quran dibedil hiji-hiji. Ari bapak mah pinter maca Al-Quran, ibu anak didikku bisa maca Al-Quran tadi musolal muhajirin anu anyar. Semangat ibu. Ibu engkak-engkakan sakarat budak nu tilu nyaketan ngariung, bapak nak ngariung inungna nu keur sakarat bade ngalepaskeun nyawa. Breng kabeh maca Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nu sawareh budak aya nu maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anu saparingna budak nalkinan kana cepil bapana jeung inungna la ilaha illallah dituturkeun kudu keur sakarat indung jeung bapana la ilaha illallah. Mamah apa tong wakaliren tong wakarepeh tuturkeun ieu kalimat nu diucapkeun ku Nyai Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku indung bapana Muhammadur Rasulullah. Lepas nyawa indung jeung bapak bagja ninggalkeun alam dunia sabab dianterkeun ku anak anu sok hoyong ibu kitu. Sok budak teh pasantren keun tah tingali Kang Haji Muhammad Nurdin, Pak MUI, tah Pak Haji Sukandar sana kita jebolan pasantren tapi jadi kiai, jadi ulama, jadi kepala desa, jadi kapolsek, jadi polisi itu seueur nu jebolan ti pasantren. Ibu teu gaduh budak di pasantren daftarkeun ka Kang Haji Muhammad Nurdin, pangneangankeun santri hayang dijieun minantu. Gaduh minantu santri mah barokah ece, santri mah segala bisa taroskeun tah ka para ulama. Ku santri mah moal hese mitoha koret ge di ruqyah. Akang teu boga minantu santri bisi mitoha koret datang ka kiai pangarukyahkeun mitoha gitu. Aduh eceuh mitoha koret dirukyah pamajikan cerewet. Ulah awas ya Kang, pamajikan cerewet tong dirukyah moal cagerna pamajikan cerewet bere rupiah. Aduh setuju. Ada kata eta nu kaprok teh nu kurang duit. Kapangi can lunas boy eta. Aduh
Aduh kade ece ulah karena duit dan rumah tangga mah ece tidak jaminan rumah tangga bahagia itu karena dun. Viral KDRT nu ayeuna keur rame kamari geuning Lesti Kejora dicekek usaha. Padahal mah hartana teh loba tapi teu jadi jaminan rumah tangga bahagia. Oh, tadi cekek ece aya di abdi ge tatangga dicekek matara. Dibanting henteu tapi kunaon rumah tangga teh meuni begang awakna teh. Padahal mah geulangna teh meuni reuncum kencak atuh. Si horeng teh salakina kawin deui. Naudzubillah kemen. Rumah tangga bukan bahagia karena dunia karena harta, tapi melainkan karena cinta dan kasih. Perhati mata kade kang ka pamajikan teh ka pamajikan mah teu kudu dimanja ku duit ku harta. Sing ngarti kana hate perasaan pamajikan. Ieu mah pajuan teh dipolototan. Ai manehana mah dipolotot embung teu sangu can asak ditajong jeung majikom-majikomna. Yey. Ibu, tapi ibu jadilah wanita yang solihah komo. Duh geuning di jilbab kieu mah atuh sing isin ku jilbab jeung ku tiung jeung ku baju syar'i. Wanita yang solihah yang bagaimana anu ridho kana nun bae pamere ti salaki sanajan salaki berjamaah hirup barokah ari ece berjamaah mah arah da istri mah wios di bumi oge tapi eta hayang barokah bang emok teu dieureunnan atunya moal barokah sia teh. Aya mah hirup hayang barokah tiung dipake nu mahal ari unggal minggu saya berjanji geuleuh. Eureunnan aya di dieu sok punya kanyu ka emok aya moal barokah tarimakeun syukuri ayeuna pamere ti salaki sanajan saeut ridho ibu dinapakan 10.000 sapoe cekap moal 20.000 atuh satauneun cukup belikeun kana kalender ibi sok meupeng kakarek bulan Januari ayeuna sok cukup satauneun keun antep salaki sina ngadar Agustus kalender golerkeun na meja makan salaki hayang susu tinyuh Januari salaki hayang ngarokok gerelengkeun Februari ulah sok loba mikiran harta banda tatangi ece ieu mah tatangga meuli motor ibi nu riweuh ngebul. Tatangga meuli kompor riweuh ece nu ngagolak teu kaharti abdi mah. Tatangga meuli kulkas riweuh ibi nu muriang. Samaot ece gara-gara mikiran kulkas tatangga. Di rongsen teh da lain eueuh ece da lain eueuh panyakitan eta mah panyakit teh pas di rongsen gamarna ge kulkas tatangga. Naudzubillah kemen. Oh gawas Bu. Sing akur laku jeung tiung ibu ieu mah init ngaji golang di kieu-kieu api-api araratul. Kongkorong diamaikeun pedah rada panjang. Aduh eta motor digas diganeng-ganeng. Heng bari encan lunas. Atuh digas teh kalah nyiniran setoran. Angsuran. Dibawa mengkol di rem kiri dit. Alah. Sing areling ece yeuh nu bakal dibawa maot mah tuh geuning tingali sing jadi contoh sing jadi enteng ku ece gempa di Cianjur anu imahna luhur teu sing ning dibawa ancur imahna ge awakna asup ka liangkup betul ibu ok matak sing marinang ibadah ka masjid salat berjamaah ibu sing dareek ngaji ibu ayeuna ka dieu ikhlas henteu nu pali dia ibu ridho dipaksa ku panitia diburuhan ku Paji Sukandar eta ibu ti bumi anu na motor nu na mobil di bensinan henteu aya nu maksa kapaksa tapi urang ka dieu maksakeun betul tah kudu kitu kana ngaji mah tong kapaksa tong dipaksa tapi kudu maksa. Oh istri solihah rajin ibadah salaki jurungkeun berjamaah ibu di bumi amparkeun sajadah suami ka sawah salat duha 2 rakaat ieu mah salaki ka sawah salaki ka kantor sugan tarek milu salat duha berjamaah atawa ibu teh di bumi ngaduakeun salaki nu angkat ieu mah kalah angkat ka rumah tatangga nyarieun seblak ngagarosip ulah kitu eceuh moal baro mending ibadah ami urang teu jadi run panona alus irung alus asik bener karena edan langsung nyambung ditempoti hareup ti gigir anyaan paku masyarakat aredan ngan hanjakal kalakuan gunta ganti
tesirikna terus nah aku naon nu gelis asyik nah aku siga nama asa aing bisa payu tungtungna eling keur ngaji teh kulit kelir koneng aeuy huntuna bodas tipung biwir berem-berem penting jawer kotok Ibu yuk ari badah ka hade daripada udu daripada ngopi daripada ngagosokan batu ali mending kene salat berjamaah di masjid supaya berkah hirup rumah tanggi. Bu sok jurungkeun ke masalah kisina ka masjid meungpeung cag meungpeung sing dae kamas boro-boro nu cager ece salaki ece sehat ka masjid sanajan salaki ece gering omat jurungkeun sing daekeun init ka dokter betul. Di eta mah kadek gogotong salaki ka masjid meureun. Lamun leueur nyanak itek lamun poek makel batre lamun hujan make kapan tadi ge mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji hujan angin dordar gelap teu kahalang bapak teh da boga pamaksudan PRT teh hayang berkah rumah tangga babarengan hirup dunia tepikeun ka akhirat jeung anak jeung pamajikan lamun leueur nyanak itek lamun poek makel batre lamun hujan make payung maksakeun angkat ka kompak maksakeun angkat masjid sae henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid teu sae tuna we di luar payung nama piraku di papayung di jero masjid aya nama cobaan we ajaran kuki Asep enjing nyeng celek di masjid sorangan di papayung pedah musola anyar yo tas gunting pita tuluy nyeng celek we di tengah sorangan di papayung merencek warga teh itu iraki Asep mimitina. Aduh, aja ulah sarombong kalau orang dikuatkan ku Allah, dihirupkan ku Allah, matak syahadat sing kuat, makrifat sing akurat, tongan ukur sebatas kalimat syahadat dibaca, tapi tina kalimat syahadat balikeun baca ka diri urang tanya, syahadat nu nyiptakeun urang, syahadat nu rek ngahirupkeun urang, syahadat nu rek ngamaotkeun urang, syahadat nu ngakitukieun urang, iwatidat kagungan Gusti Allah. Sup urang geus maot mah ibu teu bisa walakaya, tobat pintu tobat geus ditutup ku Allah Subhanahu wa taala. Naon nu rek dibawa maut ku urang lain dunia lain harta banda nu bakal dicanak maut teu aya deui iwati amal urang. Tak kitu amal soleh si Ucu mah. Maot mawa nu soleh engke soleh maut mawa nu saha. Da soleh gah hayang babawaan. Nu dicanak mah amal urang lamun Ece maut mau amal soleh engke mang soleh pira kumaha nu Asep. Asep deui mata kade lah Ece tong sombong ku pedah boga imah gedong tong adigung ku pedah boga imah jangkung tong kumulur ku pedah imah luhur yuk saling ketitipan ti Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Geus asup ka jero kubur Ece dikubur sorangan poek henteu. Tuh geuning apalan nu geus ngalaman di kubur mah nyebut poek. Tah ulah salah eta nu nyebut poek teh ririwa. Hok we lu jeung wengi ka ririwa. Sok engke arwih deui nya ka alam masing-masing. Engke bubar ngaji nu tadina ti makam jung ka makam deui. Aduh meuni bedaseuna poek. Tah ieu teh cenah nu keur hirup kadua kalina ayeuna cicing di dieu. Oh. Geus ngalaman maot eta mah teh dah. Oh si horeng teh di dieu mah artis oge ririwa. Hebat ririwa ge di bros. Gaya di demari riwa ge di bonu. Bu, ibu, sok sing emut kalimat thayyibah nu tadi la ilaha Muhammadur Rasul.
Taya hak nu wajib di badan hanya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah, makhluk anu pamulyana, sayyidil anbiya, sayyidil makhluqat, sayyidil mursalin, hanyalah pimpinan orang habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmaina di yaumil akhir pamugi abdi sing janten sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti kasawargi sadayana sallallahu Salama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmaina. Allahumma salli wa sallim wa barik. Oh, ulah dilami-lami bisi kaberangan engke salat berjamaah. Oh, carita atas syukuran gunting pita Masjid Al Muhajirin. Mushola Al Muhajirin hari pas berjamaah subuh eueuh hiji-hiji acan. Oh, cerita gara-gara pengajian atuh dah peresmian mubaligh ti Pangandaran meuni lila-lila teuing ta abdi alim katemleuhan. Engke kahadenya bisi salaki kaberangan sok ibu gugahkeun dengan mesra dengan manja. Ari ngagugahkeun salaki teh tong ku nafsu. Oh, cuy masalah kita ditajongan hudang sia teh geus borang. Boro-boro hayangan hudang merenam piling kalah nu aya ce. Ieu ari ngagugahkeun caroge ami semangat berjamaah ka Masjid Anyar ka mushola engal. Sok kunaon ibu nging ku nafsu komo ku suku tapi gugahkeun ku susu. Oh kece. Oh. Ya mau ditajongan atunya mau nyaring atuh cukup nafsu bari amak-amakan. Sok bibi tah heula ye. Nen. Engal. Sok ibu curing hak dibari anu kitu mah. Engke teh geus ngagenyal teh sok gerak abdas ka masjid gitu. Dai kuno kitu mah sok ece boro-boro budak lalaki ge kolot oge bakal ngarerehe. Sabab daya deui ibu sok budak ayeuna ngadat, budak gogoakan tengah peuting. Repehna kunaon ce? Nya, nen buria lol nyota. Repeh dibere nen mah budak teh. Budak geus repeh teh pan bapana ge milu ku metap gogoakan. Budakna budakna ge bapana ge sarua. Asa kabayang orok jabri gogoakan salaki. Aduh, kamana Pak RT orok kumisan gogoakan. Wah, cek Pak RT tengah peuting. Meureun cek Bu RT ganeng tong gogoakan tas sabulah deui nganggur kop sampeurkeun tah. Sok jeung budak parasmana. Allahumma shalli wa barik. Sok wae teh bae diusapan mas tak kacaroge teh ami semangat. Papi eta mah kumaha betahna ecewe manggil kacaroge sok papi apa papa. Bebep. Aduh, yung mani muringkak bulu punuk. Atuh nyebut bebep aya suku jebrag. Kumaha saldo ece panggilan. Mun kitu sapertos Pak Haji, pantos papa piayang papi mami teh pantos balong lega. Cek beja tadi gerek merek lauk koi cenah. Punten Pak Haji da eta manutus biasa we. Upami panitia ngulem terus laukna sok dipasihan lauk gitu. Iya mah punten Pak Haji nu biasa gitu. Mun panitia seueur hayam sok dibahanan hayam. Ieu mah nu atos gitu, nu atos. Punten Pak Haji Sukanar tekeng janten emutan ieu mah nyaruskeun anu atos, janten pengalaman. Kitu nu atos jadi cenah Pak Haji Sukanar mah teu acan ngingser emutan sok nurutan ka nu atos. Ngahaja abdi mah Pak Haji ngobrol kitu teh ami aya persiapan. Bisi abdi mah datang ka ieu mah jeung salaki timbul papaseaan, nyeri hate teh abdi mah boro-boro jiga si Lesti dibanding dicekek kakarek diplotot ku salaki. Aduh Gusti asa harga diri. Keur mah urang teh capek, burang peuting pul geura ya Allah, ieu mah datang ka ieu mah salaki jebedut, jamotrot. Kenapa sih abah doa ya ate kenapa? Hoyong kopi tuh. Hayang naon atuh hayang Pokari Sweat tuh. Hayang nenen tuh hayang. Kunaon atuh bae doa ti mana ngaos teu percayaeun tah Bu. Bohong maknya cenah balik ngaji dina mobil eueuh berkat cenah. Kitu tah Pak Haji punten matang ke bisi ulak ilik kana bagasi salaki.
Ti mana ngaji? Ti mana ngajina? Ti Panumangan saha panitiana Haji Sukandar. Bohong manya dina mobil berkat ulah kitu apa? Punten Pak Haji mah nu biasa sok sagala aya nu biasa. Cenah Pak Haji mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Daripada abdi engke jeung salaki pasea sok mending ribut ti ayeuna jeung panitia. Alhamdulillah, wah untungnya panitiana bager sagala disuguhkeun. Hapuntennya Pak Haji ya akang kesepuhan da ai kelas rai kelas Kang Haji Muhammad Nurdin dengan ilmu saluhureun abdi janten bade akang we jigana acan pernah dapat MU desa MU kecamatan ieu Pak Haji Nurdin dina panggung upami keur ngawuruk dina mingguan dibere nu kieu. Tara asa teh can pernah osok geura sok di ajengan setempat lamun keur ceramah ibu ngawuruk dina mingguan osok di Pasian Gudeg nu kieu Cus Ultra ieu abdi meuni sagala 1 2 3 4 5 6 7 8 ya tah matak punten abdi teh teu ngaleueut teh da bingung atuh da bisi milaraan karunya ya can nuku diugung-ugung malain abdi mah saliwat tah nuku diajeng mah nuku diajeng-ajeng nuku dibangga-bangga bukan saya yang dari Pangandaran jauh lemurna tapi kiai setempat. Sok ibu bisa maca sholawat, bisa rarakatan sholat, lain abdi nu mapatahan tapi kiai setempat. Didi aya nu maot anu ngagotong, anu ngurus jenazah moal miwarang abdi ti Pangandaran anger we kiai setem. Matak tos Pak Haji Sukandar engke deui mah aya acara di dieu ngonang deui abdi. Karunya kiai setempat, mangpaatkeun we nu aya, ngonang tinu jauh mah resikona ageng, sodako saeutik era gede eueuh. Lah mending keneh nu aya wae Pak Haji di dieu. Ngan bilih keukeuh wae kapaksa urang dieu hoyong ngonang deui mubalik tinu tebih tos ulah saha-saha deui abdi we ti parigi. Cic tong dikeprokan da lain Persib ieu teh. Sanes gitu ibu supados tepegat silaturahmi kitu matak abdi teh ka dieu teh maksad bade silaturahmi wios teu kenging lauk koi oge ari teu isin mah Pak Haji. Mun abdi mah silaturahmi berkah silaturahmi insyaallah bakal panjang umur loba dulur lain duit loba dulur tangke geus loba dulur balik menang doa ih kana duit wae sih mah ya punten Pak Haji itu nu mitnah ka abdi mah teu entong janten emutan Pak Haji abdi ka dieu teu maksad bade neangan duit da teu leungit duit kajeun abdi mah ku Pak Haji teu dipasihan duit oge nu penting balik menang amal aca ye agak lieur grup ieu mah kudu dipecat ya gentos personil ya bongan mitna wae bu aja kana efek lapar teh tos saruang da can eta kitu bisi salah ngahuap naon di aya lapar naon sok dihuapkeun beas atawa sangu sanes beas ngan eta sangu nu dituang ku teh asalna tina piring nya nyomotan remeh tina beas sok lin tuang dina piring osok teu meunang pepeujeuh tuang mana kursi na samak na karpet mah nya dahar na piring kana bujur badag nyareng celek na piring. Ya, es arero nih aya galoda era kubros temen badag. Nggak jawab coach laki tuh tuh. Sok ada engke subuh gugakeun carogenya sina ka mana ka masjid berjamaah maah sok bari usapan Pak urang bisa kieu teh hakikat nama Allah nu masiehan urang kieu sok ami langkung barokah jeung Bapak gerak ka masjid ibu netepan di bumi Bapak ka masjid dugi ti masjid sumping ibu saroge ti masjid tos nyampak cai kopi haneut suntanganna tas ti sawa ge sarua suntangan 8 kesang sok itu tara ka salaki. Astagfirullahaladzim. Bayi diusapan teh bapak-bapak gugah. Da meureun eta mah kumaha panggilan ece aya nu bapak, aya nu ayah gitu. Ulah bubak bebek kadenya. Roromeheun bebek. Mun kitu sapertos Pak Haji tuh Pak Binsa, Pak Kapolsek, Pak Ku pantes. Mun Pak Kiai abi ya Umi pantes lihat teh setelanana. Papi mami, papa mama. Ngan sok aya nu nyebut bunda berarti salakina panda eta teh. Ya tuh kapan disetelkan? Manya bunda manya
Oh, naon ka dituna ayah atuh teu nyambung. Bunda iya pandak. Aduh, ada wala bubak bebek ulah uyung ayang. Aduh, panggilan bebek mau kemana bebek mau macul ayang. Ayang mau kemana udah cantik mohon izin bebek mau ngalah tutut. Aduh, yuk syukurin aya nikmatin aya. Urang syukuran urang gaduh sehat diri panca indera sempurna ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sakira yuk salatullah salam ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Gusti urang sare Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad je nenganana Arab Quraisy tarikan Ramana Sayyid Ibuna Siti Aminah dibabarkeun na di Mekah wengi Senen taun gajah sadayana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeueuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan cicing ibu reka mana cengkat eta oh MC mana bisi yang bisi bade uih teu acan ngadoa cicing ece tekeng waka berangkat tekeng waka angkat tekeng waka cengkat tina tempat calik sadayana tetap duduk di tempat masing-masing sabab ieu acara teu acan doa insyaallah Pak Kiai Pak Ustad nu aya di tempat bade mimpin doa sadayana mudah-mudahan ibu bapak angkat ka dieu sing dihapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala yuk dina mingonan dina bulanan sing semangat ngaji osok aya di RT 4 acara pangaosan rutinan osok marhabaan solawatan yasinan tahlilan di RT 4 mun aya nu maraot sok tarahlil atau bisa nu maraot ece ulah nu maraot iya aliran sesat nu kieu nu maraot tarahlil nu hirup arudud eueuh ti dituna buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an sareng maos sholawatan aminan buah kaliki mesna di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing kersa ngaberkatan amin terima kasih atas dukungan semuanya buah kaliki mesna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan mudah-mudahan tepang di lain kesempatan yuk semangat untuk berangkat ke pengajian lain ka panganaran sakpir ka pengajian oce kapan ari pengajian adalah pangaji pangaosan pangaos berarti pangaos jeung pangaji teh harga insyaallah ibu nu angkat ka dieu bakal janten jalmi anu keing harga ti Gusti Allah Subhanahu wa taala naon keur ibu bapak nu angkat ngaji ayeuna harga ti Allah keur RT 4 warga RW 5 khusus umum nu aya di tempat ayeuna sadayana Allah masihan jalan tol untuk masuk surga alhamdulillah sok bapak abah dina pangaosan rutinan tampilan angeurkeun kieu ulah beda-beda tampilan duka pedah meureun rek ningali mubalighah geulis ti Pangandaran Mang Asep biasana kana rutinan sok make sarung kari-kari ayeuna bade ningali mubalighah ti Pangandaran peresmian Masjid Al Muhajirin eta Bah Asep meuni make calana panjang beribadag teuing di talian kurapia ibu-ibu negara Raul biasana ibu angkat kana rutinan sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna bade ningali marawis jeung genyering ningkah make calana legging teu ngingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna sini nih dikoet ku anak kucing mudah-mudahan urang dikempelkeun ku Allah dugi ka surga sadayananya ngalangkungan ieu riungan nu dilaksanakeun ku sadaya para panitia hadanallahu wa iyyakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.